Ah si Akang mah rek iraha ngalamar Iteng. Teung lain Akang mau ngalamar Iteng pan apal kumaha sikap si Abah ke Akang. Kelas abang mah padahal itu nu rek kawin. Heueuh si Abah kacida-cida teuing. Jempe tong tarik-tarik teuing bisikan ini. Kabayan beki naon? Lepas kemi nyeri. Kan ini karunya nyarieun. Naon mana duluan di dia jeung si Kabayan. Balik di mah si Junet. Baca. Abah, Iteng mau nikahkeun jeung si Junet. Iteng boga kasih kabayan. Naon maneh Iteng? Sadar si Kabayan teh jelema malarat teu pantes jeung maneh. Kokok ngaca heula hayang jeung anak kuring mah. Heueuh si Nini kumaha hina kuring di mata Nini. Kabayan bogoh ka anak Nini jeung Kabayan bakal ngabahagiakeun anak Nini. Kabayan maneh boga naon wawanian hayang ka budak kuring. Siga ka Iteng. Bogohna Iteng ka kabayan lain ningalina duit. Kabayan moal bawa maneh melet si Iteng. Kira Abah. Ayo balik. Mulai tidinya hirup si Kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si Kabayan jadi sok mabok. Penampilanna oge beda. Jeung manehna kapikiran omongan si Abah pikeun melet si Iteng. Akhirna Kabayan datang ka Amadukun pikeun melet si Abah supaya ngarestuan hubunganna jeung Nyi Iteng. Diuk maneh jadi maneh nu hayang si Abang ngarestuan hubungan maneh jeung si Iteng teh. Nya ini kuring hayang si Abah jadi bager ka kuring jeung ngarestuan hubungan kuring jeung si Iteng. Maneh teu salah datang ka dieu. Naon wae masalahna bisa dibereskeun ngan aya syarat-syaratna. Hiji maneh kudu mandi kembang 7 rasa. Nyaeta rasa duren, rasa melon, rasa semangka, dek rasa naon ge bae, dek Starbucks ge bae. Baca. Maneh kudu nyiapkeun 2 hulu orok hayam. Katilu maneh setiap malam minggu kudu mayakeun sasajen nu isina kopi goodbye atau kopi selamat jumpa jeung Oreo es krim anu rasa jeruk. Hah? Jaruk. Sukan syarat eta kudu geus dilakonan jeung hiji deui anu penting nyaeta duit. Saenggeus balik ti rukun si Kabayan ngalamun bade ngamekeun ceulina. Jang teu lila manehna kasarean. Dina sarena si Kabayan ngimpi paeh. Suasana makin mencengkap. Tiba-tiba muncul dan terdengar suara bisik dan suara malaikat yang bergema di dalam kesunyian. Kabayan bangun, bangun. Hah, di mana? Ieu poe areungap. Ai kuring teh geus paeh. Hai Bani Adam, man robbuka. Hah, dibuka. Dibuka nanaonan. Siapa Rasul dan apa kitabmu? Jawab. Hah? Kitab Rasul. Tanyaho kuring mah nyaho lagi minuman alkohol. Kau telah kedukun untuk memelet orang tuamu. Hahaha. Setiap perbuatan harus ada pertanggungjawaban. Kau rasakan siksa kuburmu. Ampun, kuring hayang balik. Hahaha. Ampun, Iteng. Didinya kene si Kabayan hudang tina ngimpina. Dalila Nyi Iteng datang bari ceurik. Iteng, kunaon mewek? Kang si Junet nipu Iteng. Kabayan si Junet teh nipu si Iteng. Junet geus boga pamajikan. Abah era ka maneh Kabayan. Bener, Kabayan rek ngubah deui sikap Kabayan. Kabayan soalna si Iteng keukeuh hayang ka maneh. Ini bener. Abah, bener. Nya Kabayan. Teu lila dukun datang. Aya naon ieu? Mana janjimu Kabayan? Nih, kuring teu jadi melet si Abah, kuring rek berubah.
Tong sok main-main kabayan, janji angga janji teh hutang teh kudu dibayar. Ieu naon nih kabayan? Ieu mun hayang nyaho mah nya si kabayan teh rek meret Abah. Hampura abah, kabayan hampura. Lo kabayan. Geus Abah ayeuna ngarti. Benaina rek iraha nikah. Akhirna si kabayan berubah di sifatna ku sabab mimpi pae. Kabayan Nyi Iteung, Abah, Nini hidup bahagia salam. Ini benar. Sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia. Dan di sini